Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sareha? Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Kasukarna di Ropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Mitra kaum dangu upami telepat hanca waktos anu kamari teh dugi ka dedenge hancang idik teh aya mau atuh gancang manehna malik deui getruk tarangna diadu jeung tarang kuncen. Aduh jang idik ngagoak, "Papa!" Ceuk jang idik kesang badag kesang lembutna teh harita mani ngorolo. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Paingan ceuk paribasa Bandung teh heureun ku tangtung. Da bukti harita oge mane rame ku jelema. Pasulabreng lalar liwat jeung gandeng kunu daragang. Tukang koran ting corowok nawarkeun koran-korana. Beca mani pasuliwernya kitu deui mobilna. Sora motor ting deredet gawas hayang geura eureun diparkir di alun-alun. Lamun aya kendaraan anu harita eureun teh deregdeg aya jelema lalumpat paheula-heula. Oreng teh nawarkeun karcis ka jalmi nu karek datang. Sabab anu karitu teh calo-calo di bioskop. Kawas nu parebut bae paheula-heula nawarkeun. Mangga ieu gan di Nusantara anu sae mah enggal atuh bilih saepun. Ceuk calo bari ngasong-ngasong karcisna ka Den Asmaya. Nusantara mah geus maennya. Tuh geuning geus ditutupkeun. Jawab Den Asmaya bari nempo ka luhur. Ninggali gambar-gambar reklamena. Tumuhun, lamun nembe estragan. Upami tos main mah wangsulkeun bae ka abdi. Jawab calo siga nu hayang dibeulian. Upami ieu mah Puspita can main kan. Sakedap deui. Ceuk calo nu hiji deui saenggeus ningali eta jalma teu hayangeun ka Nusantara teh. Mitra kaum dangu Den Asmaya teu nembalan gawena ngahuleng bae bari ninggalian karcis anu diwikeun ku calo. Manehna kalah ngalamun jeung ngomong jero hatena. Lamun seuk ngisuhana aya di ieu bioskop sanajan karcisna harga 1000 perak oge. Ku aing arek dibeuli. Ceuk geurentes hadena Den Asmaya bari mulak malik karcis. Mangga juragan, kelas 1 sareng di tengah, raos geura. Ceuk calo teh ngomong deui. Puspita ieu teh, jawab Den Asmaya bari nanyakeun hargana. Tumuhun, jawab calo satarusna nyebutkeun hargana karcis. Sanggeus karcis diduitan leos Den Asmaya indit muru ka gedung bioskop. Anahan jakal asupna teh bet kalah milih Puspita. Lamun seug ka Nusantara tangtu panggih jeung suhana anu eukeur di teangan. Dadalan kudu papisah kala asup ka Puspita. Atuh jeroning nongton teh Den Asmaya henteu jongjon da hatena mah ti belat. Inget bae ka sohana anu teu puguh leosna.
dipikir dibulak-balik diupat jero hatena. Lalakonna eta film kumanehna teu dipikir sabab hatena ngalamun sasambat kanu ngaleos henteu puguh alamatna. Suhana ieu engkang ayeuna kadalon-dalon ditata di milarian hate ke hayang tepang. Namun Nyai tetep ngiles duka kamana miosna. Angkang kalengitan tapak pikeun nyusulan ka Nyai. Lamun tetep Nyai ngiles ku engkang henteu kapendak. Engkang pondok pangharepan hirup teh daya gunana. Lantaran keur batur engkang ceroning hirup di dunia. Ngadadak make ngaleos. Atuh engkang teh prihatin hate ngaraos peurih lantaran leungiteun Nyai. Cing Suhana masing batir ieu engkang keur sasambat ngupat ka salira Nyai. Mugi-mugi kanu agung kareteging hate engkang sing kontak ka diri Nyai. Ngarah pada inget sugan lamun pada inget akhirna urang patepung ngahiji cara sasari. Hate bunga ngaguligah teu aya rasa sekas sedih. Suhana, di mana Nyai teh? Ceuk gerentes hatena Den Asmaya. Bari neuteub kana layar anu pinuh ku adegan lalakonna eta film. Mitra kaum dangu, ari anu disambatna nya kitu sarua keneh. Nyi Suhana sedih kingkin hatena maniru megag. Lantaran Kang Dahlan kitu sakadang sakedeung nyekel. Sakitu geus dikejatkeun nyekel deui. Malah sakapeung sok nyiwit matak ting puring kak hate sungkan dicagap ku batur. Atuh Suhana sasambat ingeteun ka Den Asmaya. Duh engkang, panutan abdi di mana atuh engkang? Ieu abdi gang sangsara katalimbeng sub ka dieu. Gara-gara kupun bapa abdi teh diusir, sareng diancam ku lanceuk teu kenging aya di lembur. Lantaran dituding ngungkluk ngalakukeun lampah hina sareng salira engkang teh. Hate peurih karaosna dugikeun kalanglang lingling. Asa nincak asa henteu. Ujalaran teu rumaos ngalakukeun lampah hina. Duh engkang, ieu sim abdi sumangga gera tepangan. Abdi ditulung ku Kang Dahlan. Namung nulungna teu puguh, teu ari ku uyup ayap nyebakan leungeun sim abdi. Benten pisan sareng engkang sanaos sawengi ceput. Henteu wantun nyepeng leungeun komo deui jeung nyiwit mah. Engkang, di mana atuh ayana salira engkang? Lamun seug aya di Bandung tangtu ku abdi disusul. Tapi lamun di Jakarta sareng teu terang tempatna. Abdi teh kedah kumaha dina nyusulan ka engkang. Engkang, sing kontak atuh hate abdi teh nya engkang. Sing enggal patepung deui. Ceuk gerentes hate Suhana anu cipanona gembeng. Ingeteun ka Den Asmaya. Jadi, anu egada penjasanana teh. Ceuk Kang Dahlan barigap nyabak leungeunna Suhana. Atuh gancang ku Suhana leungeun manehna dibedol ditumpangkeun kana pingpingna. Embung dicagap ku Dahlan. Nyarios bae juragan. Ceuk Nyi Suhana ambekeun pisan. Lantaran mindeng pisan dicekel leungeunna teh. Kang Dahlan henteu nembalan. Lantaran kurang sugema sabab nyagap leungeunna posok terus dikejatkeun.
Ari hayang manehna hayang silih coo ramo, tapi ieu sabalikna bororaah silih coo paantel ge teu daekeun. Atuh dahlan teh jamadud tina bakating ku keheul, ngan budina teu kaciri lantaran listrikna poe. Keur kitu bray lampu caang, sabab geus waktuna ngaso. Atuh loba nu narangtung maruru ka WC heula, sarta aya 3 jalma anu ngajega di sisi panona teu daek cicing. Jeung pakeanana beda mah hiwal jeung anu sejen. Ieu mah calana pangsi malah diiket sagala. Atuh loba anu neuteup nempokeun ka eta jalma. Horeng manehna teh Pak Eben ngarendeng sareng Mang Endang. Gawena teh culang cileung nempoan anu dariuk, siga anu ditengetan dipapai saban nu diu. Mang Dang, neanganana mah Endang mah papai ti harupnya. Hari bapak mapai ti tukang. Ceuk Pak Eben ngaharewos. Nuhun, ieu oge kitu. Jawab Mang Endang ngaharewos deui. Ari Den Uwes mah mitra ngalayang teu daek cicing. Mapai-mapai saban kursi ditilikna teh di sisi. Sabab Pak Eben embungeun nya kitu deui Mang Endang, neanganana teh cicing. Ngan panona kawas heulang ngincer ka anu dariuk. Dasar dadalan keur sial, breh Nyi Suhanah jeung dahlan harita teh katinggali. Atuh Den Uwes ngaranjug, sarta ngomong jero hate bari neuteup ka Suhanah. Teteh lah lamun kaya kieu mah Suhanah teh jadi ungkluk. Aing mah kapiheulaan ku batur yeuh. Da yakin lamun kieu mah anu pangheulana ngagadabah teh tangtu si Asmaya. Geus beunang parawana ngaleos tah si kasabelan teh. Ayeuna anu kadua ngadekem si Astahiam dah. Saha ngaranna si bedul teh. Suwe aing mah yeuh, gara-gara ditahan ku polisi, paling-paling bisa ngagadabah ka Nyi Suhanah oge nomor katilu ti batur. Kasabelan sia. Keun hati-hati tah mangkeluk teh, ceuk gerentes hate Den Uwes. Bari nyampeurkeun ka Pak Eben anu keur luak lieu kawas nempoan nu eueuh. Walen, kabanggi, Ceuk Pak Eben ngaharewos. Kambandak Pak Eben, tapi cilaka sareng lalaki tu, jawab Den Uwes bari ngahuleung teh neuteub beungeutna Pak Eben. Dung, si Asmaya manehna teh. Ceuk Pak Eben kawas anu hayang yakin. Sanes Pak Eben. Payah yeuh kaya kieu mah. Sareng lalaki sejen puguh. Dasar ungkluk si Suhanah mah. Naon salahna lamun ka abdi heula nya? Dasar nu burung mah tetep bae palung. Ceuk Den Uwes mani ngagugudug nafsuna teh. Mana Den? Belah mana? Ku emang mah teu ka tinggal guning. Cik Mang Endang culang cileung. Tuh Mang Endang, caket anu baju hejo. Tuh. Mani uplek kitu sigana mah ngobrolna oge. Tuh, tinggali Pak Eben. Lalakina mani adak-adak bae kawas keur poeknya. Cacakan caang ku listrik sakitu kekereuweutna. Omo deui waktu main meureun. Tada teuing uyup ayapna tah si kasabelan teh. Ayo Pak Eben, urang keluar. Ceuk Den Uwes mani renghap ranjug nyaritana teh. Ngan teu tarik bae da puguh loba jelema. Nah make keluar sagala Den. Ceuk Pak Eben. Teu ngartieun, urang arah waktu manehna bijil. Pak Eben mah tong pipilueun nya. Lantaran make pakaian kitu jadi kaciri ku batur. Keun kumaha abdi bae Pak. Ceuk Den Uwes mani ngageter bakat ku ambeug. Lah nyirikeun maneh atuh Den. Keun engke ngadaguan pareum heula.
lamun geus poek kakara urang keluar. Nya mening kitu Den, ngarah jongjon. Cek Mang Endang ngebenerkeun ka Pak Eben. Oro kaya hate kuring henteu kuat yeuh Pak Eben. Aduh, mani ngalapar kieu yeuh. Hayang ngerekeb kasih setan teh. Cek Den Uwes bari jebeng nahan ka ambek. Sabar Den, sabar. Cek Pak Eben bari nepak kana tak-takna Den Uwes. Malah maeukeur kitu teh mitra red Pak Eben jeung Den Uwes nya kitu deui Mang Endang. Kunyi Suhana kadeuleu. Atuh manehna reuwaseun beungeutna tepi ka bias. Sarta hatena ngaleper tina bakating ku sieun. Atuh barang lampu pareum sarta film main deui. Nyi Suhana mikir kieu ngomong sajaroning hate. Beuh, eda silaka aing ye. Tang tupang Pak Eben jeung Den Uwes asup ka dieu make pakaian kitu teh keur nyusul-nyusul ka aing. Kumaha piakaleun aing lamun direceng dibawa ka tempat manehanana. Mampu kira-kira na Juragan Dahlan ngabelaan ka aing lamun daekeun ngabela. Cilaka ye. Ceuk gerentes hate Suhana. Beri ngerutkeun halisna sarta pok neruskeun omonganana dina jeroning hatena. Leuwih alus lamun aing kaluar ayeuna bae, tapi kaluar ayeuna oge sarua jeung nyebakeun maneh deui. Lantaran sieun Juragan Dahlan ipis imana. Kumaha lamun ngajak teu puguh ka aing. Tapi sugan bae anjeunna mah bisa diperuhkeun ku caritaan nu lemah lembut. Ceuk gerentes hate Nyi Suhana. Bari terus nyarita kieu. Juragan, kirang resep abdi makana lalakon ieu teh. Urang wangsul bae nya Juragan. Ceuk Nyi Suhana bari neuteuh. Tapi teu pati sidik da puguh poek. Ngan tetela Juragan Dahlan ngareret. Sarta pok manehna ngajawab semunu bunga. Alai, mulih Nyai teh. Mangga akang mah ngiringan bae. Cek Kang Dahlan semu bunga. Barang diajak balik teh. Lantaran euceuk hatena. Tangtu kana tereh hasil maksudna ka Nyi Suhana. Juragan, mangga urang ayeuna bae atuh. Ceuk Suhana dumareda. Kawas enggeus sejen rasa deukeut kana pibahyaeun. Ayo Nyai. Jawab Kang Dahlan bari terus manehna nangtung. Sarta leumpang mapai-mapai nu lalajo. Bari nuturkeun Suhana. Barang jol kalawang pantoreug Nyi Suhana jeung Dahlan harita ngarandeug heula. Silih teuteup silih palong kawas arek silih tanya. Tapi jeroning kitu teh ku Den Uwes katinggali. Gancang manehna teh Noel ngabejaan Pak Eben. Aduh, Pak Eben. Lamun teu buru-buru kaluar teu ngeuteun tapak deui sigana mah. Tuh, Nyi Suhana geus kaluar tuh. Kumaha yeuh akalna? Cik Den Uwes ngaharewos kawasieun kadengeun ku nu sejen. Ya, siap bae Den. Lamun bisa mah asal neunggeulnya jeung cirikeun lamun Nyi Suhana ngaleos. Aden buru-buru lumpat ka hareupeun kantor bos. Tah didinya urang badami deui. Keun bapa arek neangan akal. Sangkan hasil nu dimaksud. Anu ngajaga pikeun mere bantuan mah Mang Endang bae nya. Cik Pak Eben bari neuteup ka Den Uwes jeung Pak Eben. Mangga Pak Eben. Keun abdi anu ngawarah eta mangkeluk teh. Cik Den Uwes bari terus ngeteyeup ngadeuketan ka Suhana. Anu keur ngobrol jeung Dahlan. Ari Pak Eben gancang ngabejaan ka Mang Endang. Supaya lamun kajadian Den Uwes ripuh kudu kitu-kitu cenah. Ku Mang Endang diunggeukan sarta arek dijalankeun.
Ari anu diincerna Nyi Suhana harita teh keur badami jeung Kang Dahlan. Hatena ngadadak ratu gawas aya kila-kila geus deukeut pibahyaeun. Atuh henteu puguh rasa sukuna nyorocod leuleus. Awak karasana lungse aya tangan pangawasa. Jadi, urang jalan-jalan mapai tokoh heula nya. Ceuk Kang Dahlan semunu geugeut. Lantaran beungeut Suhana katinggalna manipias. Kasorot ku lampu neon atuh siga cahayaan sarta beuki geulis bae. Urang wangsul bae juragan. Margi abdi mah henteu raraos. Jawab Nyi Suhana dumareda sieun kunu tiluan. Teraraos nyai teh. Kedah dikuleumkeun atuhnya. Ceuk Dahlan bari neuteub sarta terus luak liu. Siga nu neangan beca. Keur kitu teu kanyahoan. Aya beca nu nyampeurkeun. Kan? Bade kana beca kan? Ceuk tukang beca bari ngeleser ngadeuketan becana. Sabaraha ka jalan pancunan mang? Ceuk Dahlan mani aksi pedah nyandingkeun nu geulis. Nyangakeun bae kumaha kabijaksaan juragan. Jawab tukang beca henteu nawarkeun. Hade kisu ge. Mangga nyai atuh geura calik. Ceuk Kang Dahlan ka Suhana siga nu nyaah pisan. Suhana teu loba pikir keclak diuk dina beca. Barang Dahlan arek diuk ngarendeng sareng Suhana. Henteu ganyahoan jolna serenteng aya den ues. Kerwak baju nah Dahlan harita keneh ditewak. Sarta dicentok ka tukang atuh Dahlan malik deui henteu terus bisa diuk. Barang manehna malik teh gebro harita ditinggang ku peureup ues nu haneut. Ceuk Dahlan bari nyekelan careham anu bieu geus katonjok. Sarta irungna ge beureum keuna ku panonjok musuh. Nanaon sirain ke jeung kunjak-kunjak segala rupa ha? Ceuk Dahlan bari molotot sarta nyekelan irungna nu ngadadak biji leho pacampur jeung getih ngaleuy. Sia geus kumawani ngagubuk pamajikan aing ha? Hayang digenjer sia ku aing teh. Ceuk Den Uwes bari heat nyerang deui nonjok puhu ceuli musuh. Tapi Kang Dahlan ge keusit kapaksa manehna nakis ku leungeunna anu kenca. Tapi henteu kanyahoan peureup kencana Den Uwes nyusul peureup ka nu katuhu. Gebro! Kang Dahlan teh ngagorowok anu kadua kalina. Atuh ger didinya ribut misa anu keur garelut. Tapi Den Uwes geus apal diparentah ku Pak Eben samemehna nyieun ribut. Yen sangkan ulah katangkep nu misah kudu ditonjok. Atuh henteu loba pikir gebro nu misah ditonjok. Tungtungna bariekeun sifat anu dareukeut mah kabawakeun silih tingkang. Malah mamang endang ngajaga diri na Uwes. Lamun aya anu newa kakara arek disikal. Tapi asa kaparengan Den Uwes harita lihai. Ngajaukeunana deh. Bisa anu rek misah manehna jebrod harita ditinggang. Atuh anu eukeur nukang habek deui ditonjokan. Adi anu ditonjokna lantaran Den Uwes nyingcet ngarah teu tembong tas neunggeu. Atuh dina malesna teh gebro bae kanu deukeut. Atuh ger nu gelut campuh teu puguh musuh-musuhna. Mitra kaum dangu malah mah Dahlan geripuh lantaran pada nyerekcek, pada ninggang pada neunggel sarta pada nyarabokan lantaran manehna bodoh teu ngartieun tipu musuh
mata kabeh ngahamprong ngagenjerna teh kadahlan. Mata kuatir nu ninggali lantaran Kang Dahlan ripuh. Ari Suhana ngagero jejeritan jero beca, tapi tukang beca ngarti harita keneh nyarita ngabejaan ka Suhana. Cembeneng, abdi mah hayang nulung bae ka nengnya. Ieu teh aya arah-arahan anu hebat. Tapi sadayana oge gara-gara neng cenah. Ngan abdi teu percaya neng kana eta tudingan teh. Ku jalaran kitu ayeuna mah urang mios bae nya. Cik tukang beca ngaharewos ka Suhana. Nya Mang, hayo atuh geura jalankeun becana Mang. Ceuk Nyi Suhana mani dumarda nyaritana teh. Tukang beca teu talangke dius manehna ngaboseh tarikna kaliwat saking. Atuh eta beca nyewuk ninggalkeun tempat nu galeut. Ari anu galeut masih rame sarta bukbek nya kitu deui polisi harita mani paciweuh mereskeun anu galeut. Tapi nu boga dosana ngiles henteu kanyahoan. Sabab waktu kanyahoan yen aya polisi datang, den ues mah gancang indit ngabelecet sulap-selap muru jelema nu loba. Sarta leos manehna teh muru hareupeun kantor pos. Reug didinya eureun heula sarta nangtung 2 kliuk neangan batur manehna. Henteu sabaraha lila jol deui Mang Endang datang. Atuh den wes nyampeurkeun sanggeus tepung pok nanyakeun kumaha soal manehna. Andang, kamana bae bieu teh? Ceuk den wes ngaharewos sieun kadengeun ku batur. Ari Aden, pan emang mah dibere tugasna ngajaga Aden. Atuh cicing bae ningali ka Aden anu keur ngahancem musuh. Sarta emang taki-taki ngajagi baring supagi. Boh bili Aden kasoran di genyang ku balarea. Tah lamun kajantonan kitu teh kakara emang pipilun ngabela Aden tina bahaya. Tapi lantaran Aden kesit pisan jeung bisa ngacaukeunana, atuh emang teh ngeunah teu pipilun gelut sagala rupa. Ngan ukur terus neleukeun Aden kamana gerakna. Canggus kanyahoan Aden ka dieu mah kakara emang oge ngaleos. Tapi teu jol-jol nuturkeun Aden. Biasa bae kuloyang-kuloyong heula. Sabab bisi aya nu nuturkeun. Ngan kabeneran deui Den, geuning teu aya nu neleukeun ka urang teh. Ku kitu teh mah bener Pak Eben. Yen emang teu meunang pipilun ari lain ngabela Aden, lamun manggih bahaya mah. Sabab bisi kaciri ku anu wajib, lantaran pakaian emang beda jeung batur. Jawab Mang Endang siganu bunga. Kitu Mang Endang teh. Paingan atuh ari kitu mah teu pipilun. Sugan abdi teh sieun katonjok. Tapi sugema Mang, musuh teh mani sababara kali ngalenggakna ditonjok ku abdi teh. Puas ya. Dabongan kumawani make jeung rek ngicip-ngicip ka Nyi Suhana pujaan abdi. Ari Pak Eben, kamana Mang? Jeung kumaha bejana Suhana teh? Ceuk den ues kakara inget kadua jelema teh. Sarta manehna luak liuk bari kerung kawas aya nu dipikir. Dilila terus neuteup ka Mang Endang kawas nungguan jawabanana. Duka teuing Den. Ngantara tahna tadi mah urang teh kudu nungguan bae di dieu cenah. Apan ka Aden oge kitu sanes? Jawab Mang Endang bari neuteub deui. Nya kitu. Tapi kamana teu embol-embol geuningan Mang? Sigana mah keur ngatur-ngatur pibagjaeun urang bae meureun. Lantaran Pak Eben mah ayeuna tara loba omong tara loba variasi.
Ih sigana teh api lain bae. Padahal karasa gening bieu oge ku urang teh yen jalan pikiran Pak Eben teh bener. Ngan eta ayeuna teu ngabejaan manehna indit ka mana. Keun bae da atos nita kudu nungguan di dieu. Urang antosan bae nya Den. Ceuk Mang Endang teu loba pikir sigana teh. Nya, kitu hade Mang Endang. Urang tungguan bae di dieu, tapi ari Mang Endang terang miosna suhana. Kamana tah miosna teh Mang? Margi lalaki namah tuh masih keneh pada ngariung gening sarta pada nanya, malah kun wajib ditanyana oge sigana mah. Jadi tetela nyi suhana indit sorangan merenya. Ceuk Den Uwes bari neuteuk. Yang tu sorangan, malah ku emang oge katinggal miosna teh make beca. Ngan emang teu bisa kumaha, komo deui jeung nuturkeun mah. Lantaran gaduh kewajiban kedah nalingakeun Aden bilih kumaha onam. Numawi ngajalankeun kewajiban teh ngajaga Aden bae. Jawab Mang Endang bari ngarenghap narik napasna. Kamana tuh kira-kirana Mang Endang inditna suhanah teh? Tong seueur emutan Den, da moal mentasan laut atuh. Anu penting mah suhanah ulah babarengan jeung eta lalaki. Sabab lamun bareng balikna hartina disekap meureun. Peuting ieu teh nya. Tah sangkan ulah disekap, kapaksa dipisahkeun ku urang teh. Sanes kitu tujuanana urang teh. Ceuk Mang Endang. Aksi pisan nyaritana teh. Nyebut digadabah oge kumanehna mah disebut teh disekap. Enya ku kitu teh mah. Tapi boa teuing geus digadabah leuwih ti heula suhana teh Mang Endang. Jeung sanyana anu dipentingkeun ku abdi mah eta lalaki ulah bareng jeung suhana. Tapi nyi suhana kudu bisa ngilu ka urang. Tah kitu tujuan abdi mah. Ari ieu beut pincang geuning ngan saukur bisa misahkeun jeung eta lalaki wungkul. Henteu bisa nepungkeun suhanahna sareng abdi. Jawab Den Uwes ngaharuk semuna langsa. Sabar heula Den. Urang gantosan Pak Eben bae. Nah kamana manehna teh? Buat ditewa ku polisi meureun. Da pipilweun ulu biung nyaketan Aden tadi teh. Ceuk Mang Endang bari ngahuleng. Atuh Den Uwes oge kabawakeun make ngarahu harita teh. Tapi ari kana parentahna Pak Eben mah teu ngalanggar, tetep bae narungguan di dinya. Mitra kaum dangu, ari dahlan keur direjang bari jeung pada nyentakan manehna ambekeun pisan sarta nembalan muncereng tina bakating ku keheul lantaran enggeus disangka ngalakukeun henteu bener. Naon kasalan aing teh ha? Ceuk dahlan maninggaleuper nanyana teh sarta nyusutan getih tina irungna anu masih ngaleuy keneh. Si laing maling pamajikan Batur cenah tadi mah. Nah deui awewe. Ceuk nu sawareh bari molotot lantaran manehna rada teu geunah waktu misah aya nu nonjok. Tapi nu nonjokna henteu kadeuleuh. Maling pamajikan Batur. Saha nu deingna ka kurang ajar? Saha? Kudu eta jelema anu pisna teh. Nu deing bere nonjok. Lain uruskeun kanu wajib anu bener. Ieu mah sepupuguh ngejret irung dewek di huapan beureup. Sia anu luding teh. Ceuk dahlan ti kekereket. Woi. Woi ulah terus. Lamun teu bisa dibereskeun ayeuna kapaksa dibawa ka si Eki.
Siapa nu nuding jeung nonyok ka anjeun teh? Cik polisi nanya ka Dahlan. Rumawis sareng Pak. Waktu abdi kana besa sareng tundangan abdi. Jojog ngabedo bae eta lalaki teh. Habok nonjok anak irung abdi. Aduh kapaksa abdi bijil kecap. Jeung kasiri kasih kasabelan teh ngarahna teh. Make asal anu lantip. Dahayang dibantuan kuno sejen meureun. Hayoh nyebut-nyebut abdi maling pamajikanana. Atuh abdi dikerapuk. Mana ayeuna buktina yen eta pamajikan manehna. Dasar akal bulus unggul. Jawab Dahlan ti kekereukeun. Bakat ku ambekeun keneh meureun. Oh, gitu. Geus bae atuh ari kitu mah. Ayo bubar ulah jeung rariung kieu bubar. Cik polisi bari papatani tah bubar kanu ngariung. Atuh buriak kabeh barudal. Katambah eukeur kitu teh brul aya anu entas lalajo harita karek kaluar. Atuh jalma beuki loba kadeuleuna heurin usik. Katambah 2 bioskop kaluarna mani bareng boh anu ti Nusantara kitu deui ti Puspita. Harita mani murudul nu kaluar pasedek hayang gerak ka nu lowong. Malah mah waktu harita Den Asmaya karek bijil. Barang geus aya di luar gancang muru anu lowong. Sarta niiskeun awakna anu geus pinuh ku kesang. Lantaran tadi haridang waktu di jero bioskop. Matak anjeunna cicing handapeun tangkal caringin. Tapi barang ret ngareret ka jelema anu lempang sarta nyekelan irung. Den Asmaya teh ngareunjag lantaran manehna wau. Dahlan, cik Den Asmaya bari nyampeurkeun kanu bieu ngaliwa teh. Gebeg, Kang Dahlan ngagebeg. Ngadenge eta sora teh. Lantaran manehna apal eta teh sora dunungan. Atuh buru-buru mali ka palebah eta sora. Ari breh teh lapisan anu bieu ngageroan teu pangling dununganana. Geng, Jawab Dahlan bari gancang nyampeurkeun ka Den Asmaya. Nah ya di dieu Dahlan. Lain dinas keneh di Jakarta ayeuna mah. Ceuk Den Asmaya heraneun. Kemun geng. Mun abdi mah among bae ka dieu teh. Jalaran enjing dinten Minggu apaan? Penasaran bae geng. Hayang nigel keneh di Bandung. Jawab Dahlan teu puguh rasa. Sieunun kumaha onam. Paya kumaha di Jakarta ka dieu teh? Ceuk Den Asmaya bari neuteub. Tadi tengah dinten. Sabubarna ti kantor bae abdi saras mios kana kereta api. Nu tengah dinten dongkap ka dieu hampir 1,5 sonten. Kitu. Iraha ka Jakarta deui. Ade Dahlan. Kuring ayeuna keur cuti 2 minggu. Jadi mama perlu ku anjeun. Tah kulantaran kitu ulah ngabeakeun kana perusahaan teh. Sabab perusahaan anu tadi sumberna kahirupan pikeun urang. Katurug-turug saur mama mah. Anu bakal ngawakilan kuring teh Dahlan sorangan. Rek dibeakeun eta kasempatan teh. Cik Den Asmaya bari neuteub. Pidaku nganggo ngabeakeun sagarupi leung. Malah dibeleun kumaha dinten Senin enjing mah. Tangtos abdi parantos jogrog di kantor. Moal rek nguciwakeun ka tuang Rama abdi mah. Nya kitu deui ka Aden. Jawab Dahlan sieunun pisan. Den Asmaya teh. Syukur Dahlan ari kitu mah. Tapi ari eta beungeut mani beungeup kitu teh kunaon? Ceuk Den Asmaya.
Bari neuteub nelek-nelek beungeutna Dahlan anu siga barareuh jeung aya tapak geutihan. Kumawi bieu teh sia Den. Abdi pangaroyok teu puguh-puguh. Jawab Dahlan dumaredah. Tadina mah hayang ulah kanyahoan ku Den Asmaya yen manehna dikerepuk tapi jah teu bisa kumaha. Sabab beungeutna barareuh katurug-turug getih tina irung ngaleuy bae sanajan ditungkup ku sapu tangan. Dikoroyok kusaha? Piraku ari teu boga dosa mah make jeung pada ngoroyok. Dosa naon jeung kasalahan naon pang kajadian kitu teh? Ceuk Den Asmaya mani olohok. Suka atuh Den. Jatuh pupugus jojo cetot ka abdi disonjok. Sarta bari nyebutkeun hiji kecap anu saolah-olah mitnah ka abdi. Kumaha kitu? Ceuk Den Asmaya beuki heraneun. Tieu pajarkeun teh. Sia maok pamajikan aing ha. Cenah. Nyaritana kitu teh bari teu antapara habek nonjok ka abdi. Aduh kapaksa abdi ngalawan. Tapi akhirna anu araya didinya teh lain misa atawa mereskeun ka abdi sareng ka eta jelema. Anu bener mah katipu deui. Percaya karena kecapna eta jelema anu nyebutkeun abdi maling pamajikanana. Atuh bereset bae eta jelema teh napu ka abdi. Jeung duka kumaha asalna deui. Do anu garulut teh buat jadi loba. Buk silih tonjok. Teu puguh musuhna ah. Lamun teu kaburu aya polisi anu mereskeun mah lapur. Mung hadena bae aya polisi. Sarta saenggeus beres mah jeung kanyahoan garulut teh ngan korbanna anu pitena. Teu aya anu dibawa ka seksi Den. Untung sakitu oge. Ceuk Dahlan bari ngahuleung nyaritana teh. Kawas kakara ingeteun ka nyisuhana. Eta enya urang ngarebut pamajikan batur. Boa-boa enya jeung awewe meureun. Piraku tanpa aya awewe jol-jol nyebut kitu mah eta jelema teh. Ceuk Den Asmaya bari melong. Leres Den. Ari sareng istri mah namung bogoh ka abdi eta istri teh sareng teu acan gaduh saroge masih parawan keneh Den. Ah dasar eta jalma teh ngacaukeun wungkul. Imahna eta kabogoh anjeun teh Dahlan. Ceuk Den Asmaya hayang nyahoeun meureun. Di jalan Panjunan Den. Bili payang nepangan mah mangga bae ayeuna urang ka ditu. Jawab Dahlan. Henteu nyahoeun yen suhana teh kabogohna Den Asmaya. Ari bieu bareng jeung manehna ka dieu teh. Leres Den. Namung waktu bade wangsul nuju ka anak beca pisan. Abdi dibedol terus ditinggang. Hari kabogoh abdi mah terus balik. Alus ku kituna mah ngarah teu janten bahaya keun manehna. Hari abdi onaman da lalaki teu nanaon. Ripu sakedik mah. Hari ayeuna sare di mana Dahlan teh? Ceuk Den Asmaya hayang nyaho. Abdi mah di kabogoh abdi bae di Panjunan. Den, dupi aden di mana? Jawab Dahlan malik nanya. Di hotel Homan. Ayo ngilu ka kuring bae atuh. Di hotelnya Dahlan. Ceuk Den Asmaya semu watirin. Tos janji Den. Upami abdi teras teu dongkap deui teh bilik deudeupkeun. Kahiji abdi janji bade mondok di anjeunna. Kadua bieu tas gelut bilih hariwangeun abdi cilaka. Numawi bade mondok di anjeunna bae. Bilih parai torang mah mangga bae urang sareng ka ditu Den. Ceuk Dahlan bari neuteub kadununganana. Ayo atuh
hayang nyaho kuring oge lebah mana jalan panjunan teh cek Den Asmaya bari terus nyalukan beca cek Den Asmaya tarik pisan atuh geleser hiji beca nyamperkeun ka Den Asmaya bari pok tukang beca teh nanya Rade, angkat ke mana, Den? cek tukang beca bari ngeureunkeun beca deukeut pisan ka Den Asmaya Panjunan sabaraha mang? cek dahlan miheulaan ka Den Asmaya Kasihan bae 40. jawab tukang beca teh Mahal teuing mang, salawe bae nya. Dia biasana oge salawe. cek dahlan bari nyekelan kana kapna eta beca Oke calik. jawab tukang beca atuheun atuh gek Den Asmaya jeung dahlan teh dariu geleser becana maju barang harita geus tepi terus beca dieureunkeun Yud dahlan sareng Asmaya turun heula tina beca ari geus narang tungpok Den Asmaya teh naros mana imah kabogoh anjeun teh dahlan cik Den Asmaya bari neuteub kanu ditanya Dah, geuning, hating gak Den? Anu mayun ka kidul. jawab dahlan bari imut ngagalenyu manehna henteu rusia yen eta imah teh sewaan manehanana Heueuh mitra waktosna barantos eeb cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi insyaallah enjing dilajeng deui mung hapunten samudaya hapunten dina kaluluputan sareng kalepatanana mugi aku sadayana dihapunten sareng atur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe sareng anu parantos ngajempolna hatur nuhun gasadayana nu komentar oge hatur nuhun parantos komentarna mugi ieu teh sing janten kana bang baluh hate sareng pikiran mung sakitu bae mitra sadayana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.